Ku ikhlas mah nu berat ge jadi hampang, ku syukurnya kitu deui nu hese jadi gampang. Sing percaya lu ulah sok luhur siga jalma teu iman. Manusia pangsang sarana nu ngarasa kurang wae, najan hirup sarwa aya lubak libuk harta banda. Omat ulah kajongjonan, harta lamun salah mawa jadi pang beberat hisab dina yaumal kiamat. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur, ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Baca mun bisa kitu pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika pasti. Miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah. Nasib mah ukur lalakon, maju mundur kumaha urang. Nasib mah ukur lalakon, hayu syukur ulah kufur. Kabagjaan nu ngalantarankeun syukur, tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja. Nah, kitu syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae, tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur. Urang kudu bagja, kudu ngarasa bagja. Bisa syukur nikmat salawasna lu. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur, ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh. Miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah. Nasib mah ukur lalakon, maju mundur kumaha urang. Nasib mah ukur lalakon, hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur, tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja. Pan geuning loba lur, jelema teh lamun dibere gering sapoe mani aral, tapi diberi sehat belas-belas tahun tarasuh, diberi sangsara sakedeuk aral, diberi beunghar welas-welas tahun tarasuh. Ayo di ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae. Lalakon mangsa katukang ngawangun rasa
hariwang ringrang melang ngalong kewang naon atuh bawaeun mulang nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Hayat Mutakaliman mugi abdi kalaban kana golongan jamil nu aya dina jalan husnul khotimah nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Hayat Mutakaliman mugi abdi kalaban kana golongan jamil nu aya dina jalan husnul khotimah hayang manen kudu melang hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari perut rek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dihuapan naon jadina hayang manen kudu melang hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari perut rek kumaha jadina
waktuna kersilih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiyangan bro di juru parahiyangan bro di pantau ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah hayang manen kudu melak hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari pereu rek kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiyangan bro di juru parahiyangan bro di pantau ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina Palangsia bener teh ngancik sorangan. sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan senang di mana ayana tingtring di kotek tak di teangan lain deui
cakupan katumbiri anu aya di daya Karang Tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsa jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang teboga bawaan mulang Lur boga anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna lur boga anak loba mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal mawat mahal matak aral nya kudu deui kumaha deui iwal teh sabar we jeung tawakal da geus kieu jaman urang tarekahan sabisa-bisanya lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana kitu lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna lamun nitenan zamana boga anak mending dua kalayan asak rancana meh lugina ah gitu budak urang titipan nu maha suci ngarawatna obat kudu hati-hati lamun gagal malitesna kana diri masih suci Hayu urang bebenah ayeuna
anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papanan. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang lamun tenan jamana boga budak mending dua kalayan asa rancana meh lugina. Sugan wae senang Budak urang titipan Maha Suci ngarawatna umat kudu hati-hati lamun gagal malidesna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna rancitakan kulawarga berencana. Insya Allah eta cara tentu aya manfaatna. insya Allah. Ari ikhtiar mah kewajiban. Sugan we atuh hasil lagi karasa ke urangnya. Dua belah dua. Bacan telu. Eueuh jalma anu untung tina sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belang bayar. Eueuh jalma anu untung tina sifat pinuh dendam, resep jahil kaniaya, sok hianat gasa sama. Hirpengan sakedeung tong dipulas warna hideung, hirup tangan sakali raketkeun silaturahmi, bacan tel asongkeun cinggir jeung cinggir, bacan tel kaitkeun cinggir jeung cinggir, bacan tel hayu silih pikadedeung, bacan tel musuh hiji loba teuing. Eueuh jalma anu untung tina sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belang bayar. Eueuh jalma anu untung tina sifat pinuh dendam, resep jahil kaniaya, sok hianat gasa sama. Hirpengan sakedeung tong dipulas warna hideung, hirup tangan sakali raketkeun silaturahmi, bacan tel asongkeun cinggir jeung cinggir, bacan tel kaitkeun cinggir jeung cinggir,
kelingan kahade Sunda gering ngalang layung. Hoya urang Sunda gerak hudang ulah rega barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asa silih asih teguh pancu silih asu ulah rek aing-aingan ulah ngan kukur jadi omongan prak gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu daria mugia Gusti marengkeun. Hoyah urang Sunda gerak hudang ulah rega barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asa silih asih teguh pancu silih asu ulah rek aing-aingan ulah ngan kukur jadi omongan prak gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu daria mugia Gusti marengkeun. Ku ikhlas mah nu berat ge jadi hampang ku syukurnya kitu deui nu hese jadi gampang sing percaya lu ulah sok luh lah siga jalma teu iman manusia pangsangsarana nu ngarasa kurang wae najan hirup sarwa aya lobak libuk harta banda omat ulah gajongjonan harta lamun salah mawa jadi pangbeberat hisab dina yaumal kiamat. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan baca mun bisa kitu pupus melangtong hariwan ibadah bari ikhtiar
anu maha welas asih moareureum nikah deudeuh pasti miskin lain alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tanggah nasib mau ukur lalakon maju mundur kuma urang nasib mau ukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baja syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur urang kudu bagja kudu ngarasa bagja lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moareureum nikah deudeuh lain alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tanggah nasib mau ukur lalakon maju mundur kuma urang nasib mau ukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baja pan geuning loba lur jelema teh lamun dibere gering sapoe meni aral tapi dibere sehat belas-belas tahun tarasuh dibere sangsara sakedeuk aral dibere beunghar welas-welas tahun tarasuh ayo ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna lur boga anak loba mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal maot mahal matak aral ya kudu dikumaha deui sabar we jeung tawakal da geus kieu zaman urang karekahan sabisa-bisanya lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana kitu lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna lamun nitenan zamana boga anak mending dua kalayan asak rancana meh lugina tah kitu Hati-hati
anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang lamun tenan jamana boga budak mending dua kalayan asak rancana meh lugina. Sugan wae senang Budak urang titipan maha suci ngarawatna umat kudu hati-hati. Lamun gagal malinggesna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna rancitakan keluarga berencana. Insya Allah eta cara tentu aya manfaatna. insya Allah. Hari ikhtiar mah kewajiban. Sugan we atuh hasil lagi karasa ke urangnya. Dua we lah, dua. Budak gendut riuk dina karung huput dina sumut samutut bari jeung hitut bulak balik nulis nomor kode buntut beuki lila kode beuki pabaliu genep jadi salapan ri alam cilaka omong kosong main judi bisa benghar loba bukti harta beak lengkap sasar mun geus nyanduk sirah jangar asa bencar zaman susah silaka ulah disiar bayangan mah keselamatan berjiwa beuki deukeut jeung nu di luhur sugan we aya jalan kabuang ulah keur sulit dipersempit beuki ribu. Budak gendut riuk dina karung huput dina sumut samutut bari jeung hitut bulak balik nulis nomor kode buntut beuki lila eta nomor beuki pabaliu riweuh dina otak hayang gera-gera beunghar kaedanan ku jumlah hadiah besar disangkana main judi bisa beunghar nu puguh mah balangsak nepi ka modal. Jalma jaman kiwari hirup nang ngimpi sok ngahontal nu puguh moal ka tepi sagala rupa hayang ngadadak jadi mumul capek halal haram teu paduli bahaya guys. Omong kosong main judi bisa beunghar loba bukti harta beak lengkap sasar mun geus nyanduk sirah jangar asa bencar zaman susah cilaka ulah disiar ulah jamoman jalma jaman kiwari hirup nang ngimpi sok ngahontal nu puguh moal ka tepi sagala rupa hayang ngadadak jadi mumul capek we haram ge bae lah. Silakan
hayang dibantuan. Naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna. Geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan. Hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru, parahiangan bro di pantau, ngalayah di tengah imah, nyademah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara. Ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek na. Kumaha jadina lamun manusia ditatar Sunda, salilana ukur hayang dihuapan. Naon jadina hayang manen kudu melak, hayang nepi kudu indit, ulah nyaring bari peureuh. Rek kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda, salilana ukur hayang dibantuan. Naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna. Geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan. Hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru, parahiangan bro di pantau, ngalayah di tengah imah, nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara. Ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek na. Nah ere kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda, salilana ukur hayang dibantuan. Naon jadina palang siang bener teh ngancik sorangan. Sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi, di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip. Waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu, ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih. Palang siang bener teh ngancek sorangan.
Di mana ayana senang, di mana ayana tingtring, di kotek tak di teangan, lain deui, lain deui. Lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung, wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan. Angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting, padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir. Lamun pareng datang penting, sameme sariak layung kakara balilihan, kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang. Angkehan karek rumangsa jauh keneh kana penting, padahal geus wayah asyar najan surya tacan. Awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi, segala hayang jiga lalaki. Cenah emansipasi cek na tengarti, bisnis perang penting, bisnis naon duka teh teuing, salaki na diimah na jaga tulang panto, anak diasuh cukup khusus terjeng bambu, hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah, ngarepkeun disalaki cenah mah teu cukup wae. Mas berlian rencem ngaku bati cenah bisnis, padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak. Awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sapi daging benci tentukan jagal, nganut emansipasi keluar tina aturan, montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat.
ngerti bisnis perang penting, bisnis naon juga teh teuing salaki nadima ngajaga tulang panto anak diasuh cukup khusus terjeng bambu hayang mobil mewah gabelaan jadi runtah ngarepkeun disalaki cenah mah teu cukup wae mas berlian rencem ngaku bati cenah bisnis padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngalawan kontrak bisi ngadon jadi bejat. Lain waktuna kersilih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna kersilih andelkeun ayo urang silih rojong rampak gawe babarengan hayang manen kudu melak para hiangan bro di juru di tengah imah nyademah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah lain waktuna kersilih andelkeun ayo urang silih rojong rampak gawe babarengan hayang manen kudu melak para hiangan bro di juru para hiangan bro di pantau ngalayah di tengah imah subur subur makmur
carita daek kari daek nah ere kumaha jadina lamun manusia tak tarsuna salila naon hayang dibantuan naon jadina. Di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung opat welas silih mulut jaang bulan narawangan budak santri di buruan ulin pinuh kabacaan sempal kuyon gogonjakan narembang silih tembalan tembang asih keimanan tembang gedeh keislaman rumpaka keakhiratan wirahma kasalamatan di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung muka jalan ngemprai hurung ngarah lengkah teu bingung di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung nimba ilmu anu luhung ngarah jaga tegaduhung. Di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung opat welas silih mulut jaang bulan narawangan budak santri di buruan ulin pinuh kabacaan sempal kuyon gogonjakan narembang silih tembalan tembang asih keimanan tembang gedeh keislaman rumpaka keakhiratan wirahma kasalamatan di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung muka jalan ngemprai hurung ngarah lengkah teu bingung di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung nimba ilmu anu luhung ngarah jaga tegaduhung di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung muka jalan ngemprai hurung
Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas di pulas endah narasa, saksi asih dina munggaran carita, waktu urang nepungkeun keterna cinta, dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja, ngagalura ibarat ombak sagara, di sisi basisir laut pantai carita, nyadi dinya urang teh waca balaka. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta, kowe isu muga laksana paneja. Mega Sutra di langit pantai carita. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas endah narasa, saksi asih dina munggaran carita, waktu urang nepungkeun keterna cinta, dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja, ngagalura ibarat ombak sagara, di sisi basisir laut pantai carita, nyadi dinya urang teh waca balaka. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta, kowe isu muga laksana paneja. Mega Sutra di langit pantai carita. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta, kowe isu muga laksana paneja. Mega Sutra di langit pantai carita. Lur boga anak loba, mun jaman baheula cenah loba rezekina, beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba, mun jaman ayeuna tantu loba masalahna. Hayang boga budak pinter, sakola geus teu kahontal, hirup mahal mawat mahal matak aral. Ya kudu dikumaha deui, kudu sabar we jeung tawakal. Da geus kieu zaman urang karekahan we sabisa-bisanya. Lur
cukup sandang pangan jeung papana gitu teh. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Nah gitu. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna, rancitakeun kulawarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Ya gitu teh. Lain teu meunang boga budak rea, tapi panda geuning kieu zamana berat. Omat lur, lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Pantanggung jawab urang. Lamun nitenan zamana boga budak mending dua, kalayan asak